iku istiqomah kuncina. Naon kuncina istiqomah? Ari istiqomah mah model panjat pinang ce. Apa teh panjat pinang? Bapak-bapak di dia apa panjat pinang? Barudak. Pemuda apa panjat pinang? Kumaha ari panjat pinang? Hadiah. Kan ari panjat pinang banyak. Hadiah. Hadiah berangkat. Panjat pinang, anu sagrup 5 orang bener teh. Nu naik. Terus naik kan luhur geuning, luhur kan pasti ya teh tangkalna. Naik sorosor teh bener teh. Nyorosot gubrak labu. Gunung teh. Naik deui teh. Bapak-bapak sok gunung teh naik. Tara. Bapak-bapak sok gunung teh naik. Tara panjat pinang Bu, panjat pinang bapak-bapak sok gunung tara. Tara geus naik turun sorosot deui gubrak. Gunung teh henteu nyieun strategi, bahkan anu gede nu kolot nu geus kolot di panghanapna sok barudak naik maneh geutik naik cenah kitu keur panjat pinang mah bener teh naik yu ditincak tatakna eta nu pangkolotna ngamek teh henteu keur panjat pinang mah henteu ngamek ditincak oge kalah ditaekeun ditiupkeun hayu bro maneh naik enak ku opatan teu ngamek ditincak sirahna teh kabelel kita ngamek teh euy calana kolorna kalau tercincak tadi morosot teh kali bujur ngamek teh henteu kalah seuseurean Pak keur panjat pinang mah bener teh borokata siap bujur cenah gitu keur seuseurean geus naik teh uleueur burusut deui rag-rag gahana ngamek teh eta nu ditincak wah ini mesti belaan siapa ngamuk dan muntah kalah kieu gede ayeuna kieu maneh nolak ngeuyeuna ieu strategi gitu eta tergunung terus jadi dina istilah filosofina kieu urang istiqomah model panjat pinang teh nu kolot nu berilmu anu ieu ulah Pak egois rasa aing kolot, rasa aing pinuh ilmu, rasa aing geus pangheulana meni mumul naikeun jelema nu ngora teh. Tah ulah model kitu, jelema nu kitu mah lain istiqomah, nu kitu mah borokok. Aya pemuda anyar nu rajin. Baul teh. Yo monggon teh. Teu panuju jeung manehna, ngomongkeun ka itu ka dieu teh. Tah eta teh nu kitu teh borokok. Lain nu istiqomah. Ayo we mung di mamanku batur teh meh nama mung. Batur kaluhur teh mung meh nama. Teh teh lain istiqomah eta jelema nu kitu teh. Si eta mah rajin si amang eta mah ka masjid teh hayo we ngapoe rajin ni maman rajin. Da lain ku rajin mung diganti ku batur belum teh teh. Bener teh. Nu kitu teh istiqomah lain. Lain goblok kitu mah. Kembali ku aing goblok ya. Jeung teuing. Da eta teh naon? Mutuskeun jalma nu hayang maju. Mutuskeun nu arek maju nu kitu teh. Bener teh? Di ditu mah itu di henteu di dieu mah. Di dieu mah henteu. Kitu di mah nya. Mata kuring pinah di dieu ge di mah nu kitu. Aing reueut mata pinah ge. Yo kudu namanya anu geus berilmu teh hayu angkat anu cam hayu naik maneh aluhur. Sok nu ieu naik aluhur. Sok nyampe ke tujuan naon lain anu ditinggali egoisna lain anu ditinggali rasa aingna sebagai kesepuhan rasa aingna sebagai kiai rasa aingna sebagai ustad rasa aingna manehna panguahna ilmuna lain tujuan nama eta mun panjat pinang teh nyaeta nyokot hadi urang ge tujuan nana istiqomah di Masjid Ar-Rahman teh tujuanna ka Gusti Allah jeung ka Rasul ulah hayang ditenyo ulah hayang sohor dan sohor mah Kangjeng Rasul sallallahu kahartos kira-kira ieu ngawangkong acan banyak kudu tambahan deui aing pingsan ka deui yo jadi ulah hayang ka sohor urang mah ulah hayang katingali ku batur ulah hayang dipuji ku batur amang mah kieu harak bageur bener lamun teh dikieulkeun mah teh bae nu kitu mah. Teh disebut amang teh lamun disebut amang teh moal ngalieu. Bener teh? Urang ibadah kudu ikhlas. Ari ikhlas mah jiga gula wa. Bener teh?
Ikhlas mah jika gula. Itu ada ikhlas mah jika gula. Nah apa disebut ikhlas jika gula? Yo. Oh, minum deh, minum. Lain dia mau bawa minum. Yo. Ya non yo. Gelas dia siang cai panas, makan teh, terus di gulaan disebutnya teh naon? Teh manis. Iya mah lain. Iya mah cai atah. Bahwa itu cai atah ya mah lamun amis mah lamun asak mah amis, model mangga asak lamun atah khas. Iya mah teh kalasana naon jadi atah keneh. Atah keneh. Ieu gula make cai panas terus dintehan di ieu gelas di gulaan di caian dintehan jadi teh manis. Ieu gula make kopi di cai panasan make gula jadi kopi. Cai kopi disebutkeun teu teh gula. Disebutkeun teu kopi gula. Teu. Gula protes teu. Teu. Ikhlas gula mah. Wah, ikhlas gula mah ya. Ibadah tembung disebut gula, amisnya mantap. Wah, dina teh manis gitu, teh manis mantap itu. Kopi naon anu ngeunah di dieu coba kopi naon? Kopi lamun teu digulaan ngeunah teu? Pahit, pahit kopi liong ge teu digulaan mah. Pangeunahna di dieu kopi naon, merek naon pangeunahna? Kopi susu. Salah, cappuccino abon salah. Kopi nu pangeunahna ieu yo. Kopi menang mental. Kopi nu meunah mah. Bener teu? Ngan can datang ya teh terus. Kopi menang mental ngeunah mah wah, ieu gerek mental teh era anu bae. Itu tak ikhlas mah jika gula teu disebutkeun naon. Ieu mah meuni hayang naon ge hayang naon hayang batur ka hareup gunung. Nah eta mah lain istiqomah. Borokokok kitu mah ulah diturunkan. Tingali Kang Ustaz Dulo, tingali Kang Haji Hasan, tingali Ustaz Wardi, apakah hayang katingali henteu pemuda anu terus diangkat, bener teu? Pemuda diangkat, hadroh pemuda, lamun hadroh Ustaz Wardi, hadroh Ustaz Dulo, hadroh Kang Haji melel wah kabeh tuh. Cicing we Pak Ustaz Wardi mah atuh mimpin tahlil we, bener teu? Yuk hayang hadroh piluan hayang, mau pidato hayang ulah eta mah lain istiqomah ngaranna lain. Bener teh? Itu. Nah, di mana masjid hayang rame terus, masjid hayang makmur terus, kuncina istiqomah. Ari istiqomah mah model panjatin. Boh ketampe ka tujuan pan dibagi-bagi hadiahna leres. Kabeh kabagian teh. Kabagian. Mata kurang teh cinta ka Rasul teh nyata urang